Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Kamana gening Bapak maneh, Cil? eh Keluar Ki di sampai ronda malam. Hah? Ih sampeurang da kalem. Nah, ajak-ajak ke Aki. Ronda malam Aki, lain randa kalem. Ari ayeuna eta maneh keur naon? Ngerjakeun PR naon? Tah, mun ayeuna mah PR IPA Ki, bantuan dari acilnya. Maneh mah. Hayo we hayang dibantuan. Meni segala teu bisa. Atuh Aki, da kumaha tuh? Acil mah kurang ngerti. Komo ayeuna mah pelajaran IPA Ki. Dasar atuh. Sing bener atuh sakola teh. Cik naon sugan bisa Aki. Coba sebutkan pertanyaanna. Iya Ki, sebutkan hewan yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Khodam ngaranna teh Cil. Kitu aya maung, aya monyet, jeung sajabana tak bisa nate ditembok ku mata batin. Oh, gitu Aki. Terus iya Aki, sebutkan yang termasuk benda cair. Nya gampang atuh eta ge. BPKB, surat tanah, sertifikat imah. Ta eta teh bisa dicairkeun. Hah? Nah, gening gitu. PPKB. Percaya gerak. Tulis weh. Terus iya Ki, ada berapa jumlah kaki sapi? Ayah dalapan sih gana mah. Nah, Aki loba-loba teuing. Coba we itu. Suku harupna pan 2. Suku tukangna 2. Suku kencana 2. Suku katuhuna 2. Ta 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sabaraha coba? Oh heunya Ki, 8. Hiji deui Ki, sebutkan perbedaan beruang madu dan beruang kutub. Eta ge gampang atuh. Tingali we. Lamun beruang madu mah pamajikanna leuwih ti hiji. Gitu.